Assalamualaikum Ece Teteh. Waalaikumsalam. Iya Abi kenging uningannya di warga masyarakatnya warga setempat perkawis iya teh Kang Yana saurna teh Kang Yana teh leungit salami 3 dinten ta ieu teh teteh teh sebagai istri muda nanya kan Abi teh bade tumaros ka teteh teteh leres Kang Yana teh ka teteh atanapi dicanak ku makhluk halus eta teteh. Ari akan sama saha terang di dieu. Abi teh asa kumahanya da sanes dicanak makhluk halus. Sanes Kang Yana teh ka dieu ka Abi kapanan uhun ti ditu nama anjeunna teh bade uwi sanaos gitu teh kan mobilna teh mogok geuning kan disimpen oleh ku anjeunna teh di dinya da ongkoh deui Abi mah teu gaduh HP jadi bingung kok bade naroskeun uih ti mana bade ka manana teu terang da itos kitu teh nya jugjug aya di payunan bumi saurna teh kieu cenah nyi akang cenah bade ngendong we di dieu cenah teh sabaraha dinten mah saurna teh kitu da bade uih tebih saurna teh nyaku Abi teh dilebetkeun we ka bumi etos kitu teh naroskeun naon sih namanya teh lagi eta tah cocok kana HP teh ningan da ai Abi mah pan teu gaduh HP jadi teu terang kumaha gitu terus gitu teh nyalah ku Abi teh di ampihan wae si Akang Yana eta teh sugan teh teruju di pilarian Akang da teu terang Abi mah ai geus kitu teh heueuh nya ku Abi teh di ampihan ai geus di ampihan teh kalah kabetaheun di dieu geura ai geus kitu aya warga tetangga teh mamawa koran nyebutna teh si Ucu cenah nyumputkeun jalma 3 poe diteangan ku polisi kadut kadukun nyebutna teh dibawa ku orai koneng atuh meureun urang teh orai koneng Akang aing teh teu narima si Kang Yana teh ditah balik we langsung ku urang teh da cenah nyebutna teh dibawa disumputkeun ku makhluk halus atuh aya urang disebut makhluk halus mah da embung nyebut di naon teh siluman orai segala rupa eta ku anehna teh deui da Kang Yana teh kalah kacungar cengir nyebutna teh da urang mah cenah genan henteu leungit henteu tah diteangan nah eta atuh aya berita ti mana Kang Yana leungit tepikeun ka polisi ge tahurun tangan geura Akang ai geus teh balik we si Akang Yana teh hek teh lain balik ieu cenah ge datang ka kantor polisi bebeja ka kantor polisi teh bahkan 3 poe teh cicing di dieu ai geus kitu dukun nu era kamanakeun eta kodrat nu sebagai dukun nu nyebutkeun dicokot ku makhluk halus ternyata lain dicokot ku makhluk halus ternyata dicokot ku makhluk seksi. Abi atau kapan eta teh makhluk seksi nate coba disebut orai koneng lain orai koneng Abi mah orai kadut. Kela teh ari ieu anu dimaksud teteh teh Yana mana Yana Sumedang sanes anu nuju viral ieu teh Ai Kang nah jadi jauh-jauh ting caroge Abi mah Yana Cibadak tukang gali itu kuburan nah jadi ka Sumedang aneh Akang mah tadi Abi nyebutkeun dibawa ku orai koneng pan Akang nu nanyakeun ya urang mah nembalan sanyaho-nyaho urang bae Yana Sumedang Yana saha ieu mah oge hanteu tuh tukang gali ieu kuburan salaki aing mah kayak gerasa gedeng di balik urang mah lain istri kaduana lain istri namanya istri kesayangan anak pokoknya mah istri
kahiji istri kedua bukan orang hungkul pamajikan oge ya na aji badak mah na cek saha gitu ai akang juk datang ka dieu nanya ke Liana Sumedang kapan pamajikan siana Sumedang nganu ngora di Cirebon akang lain di Cibungur atuh ari kitu mah panginten abi lepat jalminya teh ya uhun ai akang beri lagi cek saha atuh orang ka dieu juk datang terus ke Liana nu keur viral nya abi mah bebeja we jika nu apal padahal mah teu apal disebut orai koneng kan cek abi ge mending orai kadun sok keluar lewat dina kasur dengan da abi mah cara ge abi mah aya terlalu di mana-mana paling dikira dibawa ku itu paraeh kita ngagali kubur itu ngumpul kan saterang abi mah betulnya kan pilih cara ge abi datang besok salah sangki jadi sangkana akang teh orai ulang komo mending keneh uih cungkang urang mah bararingung nanyakeun siana keur viral suka teh rek nanyakeun siana salaki urang panggali kubur arek mare duit jadinya teh